Duh, kudu kumaha ieu lah. Urang buka ieu mah sagede kieu taneuh salega kumaha tapi kusur ku pabrik. Aing kudu jarah heula euy ka makam. Bebeja kaki. Ah, begitu hujan mah ka makam. Aki, hampura doble, lain doble itu bisa ngajaga amanah ti Aki. Da kumaha atuh? Ieu lembur rek digusur pan ku pabrik. Ki nyuhunkeun ridona, doakeun doble sing sukses. Sanajan rek pindah ka mana wae ge. Kang, iya, lamun teh amat tulusnya, orang rek digusur imah teh. Atus mangke urang cicing di mana? Tanya kumaha nyi apanan kabeh salembur cenah manek dipindahkeun ieu digusur lembur teh pan dijieun pabrik. Terus pindah teh pindah ke mana, Kang? Nya pindahlah ka kota Sugan. Da geuningan pilemburan mah geus beak atuh nyi. Ka kota, ai di kota arek gawe naon coba Akang. Terus tunggupan di dieu oge sawah haji pasti kagusur meureunnan. Nya sagawe-gawe we lah naon da kumaha da bingung atuh da ieu pan program pamarentah. Cenah dihar ngalieur eta teh. Bang, Aya naon bleh? Tas di mana? kubu tas di makam, tas jarang. Pan aya beja, ieu cenah lembur rek digusur ku pabrik. Geuning jarah ka makam lembur nek digusur teh. Apan urang teh nepatan warisan di kolot. Tah, urang kudu bebeja heula meureun ka almarhum. Bisi urang kumaha onam. Terus meureun mau jadi teh digusur ieu engke urang rek cing di mana, Kang? Pindah teh pindah ka mana bi emang gampang. Oh, nya pindah ble, pindah kurang cicing wae di dieu mamane Terus teh. kumaha ye? Rencanana lamun jadi digusur. Oh, nya apan menang duit panggantian ti gusuran. Nya pindah we mane meuli deui rada ka kotaan, dadahan ieu mah geus bararea kabeh digusur cenah. Tah gitu bleh. Jadi terus ayeuna dobleh nek ka mana ya? Nya urang mah rek balik mang, rek beres parabot. Bisi tulus digusurna. Nya ayeuna urang rek balik teh mang. Los. Kade hati-hati Ayo. bleh. Aduh. Pusing. Yang geus hayu tuh Kang, urang ka ditu ka pangurusna, urang nanyakeun abeh puguh. Ya ayo tuh mun berang keneh.
Ayo buru bisi hujan. Tungguan atuh ih. Ayo. Kang, Ai maneh di Bang Lempang sakit ge sakit keur buru-buruna sagala labuh deui. Ya ampun dah. Ih, buru udang. siapa tuh juga baheula Kang ka aing teh. Kudu sih ka baheula mah si jali kesawati oge meuni kuatangan diusapan suku aing ena nepo kos kieu. Ini ampun tuh nulungan pisan ngadon nyalahkeun rihan. Waduh, itu mau gimana teh kunaon para syak itu. Oh, nyalain gitu. Aing ge pan lain kurang-kurangnya ka maneh teh. Tak menang mang si Ibi lain tulungan tuh. Ayo Bi udang. Yo muni balok ieu. Emang sih mau meuni kuatangan nulungan pisan bleh. Hei, doble, sia nanaonan eta? Cubak-cabak goblok sia. Kurang ajar sia. Aduh anak batur. Ih, mang maksud bahaya ikut mah. Iya wani-wani goblok teh. Sia, kurang ajar. Oh, siap, siap, ampun bang, ampun. Ajar sia. Goblok. Geus atuh ya Allah eta budak batur da. Aing mah mana mah karunya teuing da. Aduh, aki aing mah sejarah teh kalah apes kieu lah. Segala tikus lu ke sawah dia.